Bismillahirrahmanirrahim. Kalayan asma'na Allah, nu maha murah, nu maha asih. Qasim Mim. Tosin mim. Tilka ayatul kitabil mubin. Eta teh ayat-ayat kitab anu tetela Quran. La'allaka bakhi'un nafsaka alla yakunu mu'minin. Bisa jadi Muhammad maneh rek ngabinasakeun diri maneh sorangan, alatan maranehna hanteu ari iman. In nasha' nunazzil 'alaihim minas samaa'i ayatan fadhallat a'naquhum laha khadi'in. Upama kami ngeresakeun tan wande kami nurunkeun ayat mukjizat di langit ka maranehna, duluy maranehna nungkulkeun pundukna tandaning tarunduk kana eta mukjizat. Wa ma ya'tihim min dzikrin minar rahmani muhdatsin illa kanu anhu mu'ridin. Jeung henteu datang ka maranehna pangwawadi anu anyar ti Pangeran nu Maha Murah, kajaba bari maranehna salawasna ngabalieur dina eta pangwawadi teh. Faqad kadzdzabu fasayatihim anba'u ma kanu bihi yastahzi'un. Nya saestuna maranehna geus ngabohongkeun, atuh engke bakal datang ka maranehna warta-warta perkara anu kungsi ku maranehna digareuhgeuykeun teh. Awalam yarau ilal ardi kam ambatna fiha min kulli zawjin karim. Jeung naha maranehna henteu nitenan ieu bumi, yen kacida lobana kami nuwuhkeun di ieu bumi rupa-rupa tutuwuhan anu harade. Inna fi dzalika laayatan wa ma kana aktsaruhum mu'minin. Saestuna dina perkara kitu teh kakandung ayat, tapi maranehna kalolobaanana hanteu ari iman. Wa inna rabbaka lahuwal azizur rahim. Jeung saestuna Pangeran maneh teh nu maha gagah, nu maha asih. Wa idh nada rabbuka Musa an i'til qaumal zalimin. Jeung sing inget nalika Pangeran maneh nimbalan Musa jung geradatangan kaum anu darolim teh. Qaum Fir'aun ala yattaqun. Nyaeta kaum Fir'aun, naha geningan maranehna hanteu tarakwa. Qala rabbi inni akhafu an yukadzibun. Ceuk Musa, nun Gusti Pangeran abdi sayaktosna abdi rempan boh bilih maranehna ngabohongkeun ka abdi. Wa yadhiqu sadri wa la yantaliqu lisani fa arsil ila Harun. Bukituna dada abdi jadi rupak sareng letah abdi hanteu lancar kumargi eta mugi Gusti ngutus Jibril ka Harun. Wa lahum alayya dhanbun fa akhafu an yaqtulun. Sareng deui abdi teh gaduh dosa ka maranehna, kumargi eta abdi gimir ku maranehna boh bilih maranehna nelasan abdi. Qala kalla fadhhaba bi ayatina inna ma'akum mustami'un. Dawuhna ulah sieun jung maraneh duaan geura arindit kalawan mawa ayat-ayat
kami saestuna kami nyarengan maraneh ngadengekeun naon-naon nu diomongkeun ka maraneh. فأتيا فرعون فقولا إنا رسول رب العالمين. Nya gera darat tangan Fir'aun ku maraneh duaan sarta pok caritakeun saestuna kaula duaan teh utusan-utusan pangeran nu murbeng alam. أن أرسل معنا بني إسرائيل. Jeung pasrahkeun Bani Israel sina babarengan jeung kaula duaan. قال ألم نربك فينا وليدا ولبثت فينا من عمرك سنين. Cek Fir'aun, naha lain kami geus ngurus maneh keur pabubudak di karaton kami jeung maneh matuh di karaton kami sawatara taun dina umur maneh. وفعلت فعلتك التي فعلت وأنت من الكافرين. Jeung maneh geus ngalampahkeun pagawean nuku maneh geus dipigawe sarta maneh teh ti antara jalma-jalma anu kafir hanteu mulang tarima ka kaula. قال فعلتها إذا وأنا من الضالين. Walon Musa kaula geus ngalampahkeun eta pagawean tapi harita mah kaula teh ti antara jalma-jalma anu salasar. ففررت منكم لما خفتكم فوهب لي ربي حكما وجعلني من المرسلين. Tapi kaula kabur ti Arandika nalika kaula ngarasa rempan ku Arandika. Nya pangeran kaula teh maparin ilmu ka kaula sarta anjeunna ngajadikeun kaula di antara anu diutus. وتلك نعمة تمنها علي أن عبدت بني إسرائيل. Jeung eta kanikmatan anu ku Andika dikurniakeun ka kaula teh alatan Andika ngajadikeun Bani Israil jadi abdi. قال فرعون وما رب العالمين. Pok Fir'aun nyarita jeung saha pangeran numur bang alam teh. قال رب السماوات والأرض وما بينهما إن كنتم موقنين. Jawabna pangeran numur bang langit jeung bumi katut saniskara nu aya di antarana upama Arandika yakin mah. قال لمن حوله ألا تستمعون. Cek Fir'aun kanu sakurilingeuna naha hante kadarenge kumaraneh. قال ربكم ورب آبائكم الأولين. Cek Musa, Pangeran Arandika jeung pangeran bapa-bapa Arandika nu ti heula. قال إن رسولكم الذي أرسل إليكم لمجنون. Cek Fir'aun, kanu araya saestuna rasul maraneh anu diutus ka maraneh teh nyaan jalma gelo. قال رب المشرق والمغرب وما بينهما إن كنتم تعقلون. Walon Musa pangeran numur bangwetan jeung kulon katut saniskara di antarana upama Arandika ngagunakeun akal mah. قال لئن اتخذت إلها غيري لأجعلنك من المسجونين. Cek Fir'aun, saestuna upama maneh nganggap pangeran kanu salian ti kami tan wande bener-bener kami baris ngajadikeun maneh di antara jalma-jalma anu dipanjara. قال أولو جئتك بشيء مبين. Walon Musa
jeung naha kitu deui sanajan kaula bisa nuduhkeun ka Randika katerangan anu tetela. قال فأت به إن كنت من الصادقين. Walon Fir'aun cing pek geura tembongkeun keterangan anu tetela teh upama nya maneh di antara jalma-jalma anu balener mah. فألقى عصاه فإذا هي ثعبان مبين. Lung Musa ngalungkeun iteukna gurinjal jadi oray nu tetela pisan. ونزع يده فإذا هي بيضاء للناظرين. Jeung pek manehna ngaluarkeun leungeunna bray leungeunna bodas sumirat katenjo ku jalma-jalma nu narenjo teh. قال للملأ حوله إن هذا لساحر عليم. Pok Fir'aun nyarita kagegeden-gegeden anu aya di sakurilingeunna saestuna ieu mah tukang sihir nu wacis. يريد أن يخرجكم من أرضكم بسحره فماذا تأمرون. Manehna rek ngusir Arandika ku sihirna ku kituna cing kumaha pamanggih Arandika. قالوا أرجه وأخاه وابعث في المدائن حاشرين. Walon maranehna tahan manehna sareng dulurna sareng kintunkeun utusan ka sakuliah negeri sina ngumpulkeun tukang sihir. يأتوك بكل سحار عليم. Dinangtos maranehna bakal ngadongkapkeun tukang-tukang sihir anu wacis kapayuneun Gusti. فجمع السحرة لميقات يوم معلوم. Duluy weh dikempalkeun ahli-ahli sihir teh dina waktu anu poena geus ditangtukeun. وقيل للناس هل أنتم مجتمعون. Jeung pok diwawarkeun ka balarea Arandika geus karumpul. لعلنا نتبع السحرة إن كانوا هم الغالبين. Supaya urang nurut kaagemana tukang-tukang sihir upama maranehna arunggul mah. فلما جاء السحرة قالوا لفرعون أئن لنا لأجرا إن كنا نحن الغالبين. Nya nalika tukang-tukang sihir teh daratang maranehna naranya ka Fir'aun, naha abdi sadaya teh baris dipaparin upah upama abdi sadaya arunggul. قال نعم وإنكم إذا لمن المقربين. Walon Fir'aun tangtu wae ku kituna saestuna maraneh teh jadi di antara jalma-jalma anu kadeheus. قال لهم موسى ألقوا ما أنتم ملقون. Pok Musa nyarita ka maranehna, lung geura alungkeun sanes-kara anu ku Arandika rek dipintonkeun teh. فألقوا حبالهم وعصيهم وقالوا بعزة فرعون إنا لنحن الغالبون. Duluy maranehna ngalungkeun tambang-tambangna jeung itek-itekna sarta pokna demi keagungan Fir'aun saestuna kaula sararea anu bakal unggul. فألقى موسى عصاه فإذا هي تلقف ما يأفكون. Lung Musa ngalungkeun itekna sapada harita itekna nu jadi oray nyaplukan saniskara anu kumaranehna diaya-ayakeun teh. فألقي السحرة ساجدين. Brak-brak ahli sihir teh sarujud. قالوا آمنا برب العالمين. Pok maranehna nyarita
abdi sadaya ariman ka pangeran numur beng alam رب موسى وهارون pangeran Musa katut Harun قال آمنتم له قبل أن آذن لكم إنه لكبيركم الذي علمكم السحر فلسوف تعلمون لأقطعن أيديكم وأرجلكم من خلاف ولأصلبنكم أجمعين cek Fir'aun naha maraneh bet ariman kamanehna samemeh maraneh diidinan ku kami saestuna manehna teh bener-bener pamimpin maraneh anu geus ngajarkeun sihir ka maraneh ku kituna pasti engke maraneh bakal nyaraho akibatna kami bakal motong leungeun katut suku maraneh dipaslangkeun jeung kami bakal nyalib maraneh sakabeh. قالوا لا ضير إنا إلى ربنا منقلبون Jawab maranehna henteu aya kamadorotan karana saestuna abdi sadaya bakal marulang ka pangeran abdi sadaya. إنا نطمع أن يغفر لنا ربنا خطايانا أن كنا أول المؤمنين Saestuna abdi sadaya miharep mugia pangeran abdi sadaya ngahapunten dosa-dosa abdi sadaya lantaran abdi sadaya jalma-jalma anu pangmimitina ariman. وأوحينا إلى موسى أن أسر بعبادي إنكم متبعون Jeung kami maparin wahyu ka Musa junggera indi tipeting kalawan mawa abdi-abdi kami saestuna maraneh teh bakal diudag فأرسل فرعون في المدائن حاشرين Tuluy Fir'aun ngirimkeun utusan ka sakuliah negeri supaya ngumpulkeun tantara. إن هؤلاء لشرذمة قليلون Cek Fir'aun saestuna maranehna Bani Israel teh golongan letik وإنهم لنا لغائظون jeung saestuna maranehna ngahudangkeun amarah urang وإنا لجميع حاذرون jeung saestuna urang teh golongan anu salawasna sayaga. فأخرجناهم من جنات وعيون Tuluy kami ngusir manehna Fir'aun katut kaumna di kebon-kebon jeung di sungapan-sungapan cai وكنوز ومقام كريم jeung diusir tina raja kaya katut kaunggulanana nu mulya. كذلك وأورثناها بني إسرائيل Tah kitu sarta ku kami dijieun warisan pikeun Bani Israil. فأتبعوهم مشرقين Tuluy manehna Fir'aun katut baladna bisa ngudag Musa katut baladna wanci meletek sarangenge. فلما تراءى الجمعان قال أصحاب موسى إنا لمدركون Nya barang eta dua golongan teh geus silih tenjo pok pangiring-pangiring Musa teh nyarita saestuna urang pasti kasusul. قال كلا إن معي ربي سيهدين Jawab Musa, moal saestuna pangeran kaula nyarengan kaula anjeunna baris maparin pituduh
ka kaula. فأوحينا إلى موسى أن اضرب بعصاك البحر فانفلق فكان كل فرق كالطود العظيم. Tuluy kami maparin wahyu ka Musa, tenggel eta laut teh kuitek maneh, bray laut teh belah, sarta saban belahanana saperti gunung nu ngadingding. وأزلفنا ثم الآخرين. Jeung kami nyusulkeun golongan nuliana Fir'aun katut baladna kadinya. وأنجينا موسى ومن معه أجمعين. Jeung kami nyalametkeun Musa katut para pangiringna kabehanana. ثم أغرقنا الآخرين. Duluy kami neuleukeun golongan nuliana. إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين. Saestuna dina eta kajadian teh kakandung ayat, tapi kalolobaana di maranehna hanteu ariman. وإن ربك لهو العزيز الرحيم. Jeung saestuna pangeran maneh teh nya anjeunna nu maha gagah maha asih. واتل عليهم نبأ إبراهيم. Jeung geura bacakeun ka maranehna lalampahan Ibrahim. إذ قال لأبيه وقومه ما تعبدون. Nalika nyarita ka bapakna katut kaumna, naon anu ku arandika di aribadahan teh. قالوا نعبد أصناما فنظل لها عاكفين. Jawab maranehna, kaula sararea nyembah barhala-barhala sarta kaula sararea baka tetep aribadah kadinya. قال هل يسمعونكم إذ تدعون. Ceuk Ibrahim, naha maranehna ngadenge arandika upama arandika sasambat, أو ينفعونكم أو يضرون. atawa nah maranehna bisa ngadatangkeun kamangpaatan atawa kamadorotan ka maraneh. قالوا بل وجدنا آباءنا كذلك يفعلون. Jawab maranehna, tapi kasampaku kaula sararea bapa-bapa kaula sararea oge ngalampahkeun kitu. قال أفرأيتم ما كنتم تعبدون. Ceuk Ibrahim, naha arandika teu mikiran perkara anu ku arandika di aribadahan. أنتم وآباؤكم الأقدمون. Anu di aribadahan ku arandika jeung ku bapa-bapa arandika nu ti hareula. فإنهم عدو لي إلا رب العالمين. Bukituna eta berhala-berhala sesembahan arandika teh musuh kaula kajaba pangeran nu murbeng alam. الذي خلقني فهو يهدين. Anu geus ngayugakeun kaula tuluy anjeunna maparin pituduh ka kaula. والذي هو يطعمني ويسقين. Jeung nya anjeunna anu maparin dahar jeung nginum ka kaula. وإذا مرضت فهو يشفين. Jeung upama kaula gering, nya anjeunna nu nyageurkeun kaula. والذي يميتني ثم يحيين. Jeung anu baris ngamaotkeun kaula, jeung anu baris ngahirupkeun deui kaula. والذي أطمع أن يغفر لي خطيئتي يوم الدين. Jeung anu dipiharap bakal ngahapunten kaula dina kasalahan kaula dina poean wawales. رب هب لي حكما وألحقني بالصالحين. Nun Gusti Pangeran abdi
Mugi Gusti maparin hukuman ka abdi sareng mugi Gusti ngalebetkeun abdi kagolongan jalmi-jalmi anu saroleh. واجعل لي لسان صدق في الآخرين. Saestuna mugi abdi dijadikeun buah catur anu sae keur jalma-jalma anu panderi. واجعلني من ورثة جنة النعيم. Saestuna mugi abdi dijadikeun ti antara ahli-ahli waris sawarga naim. واغفر لأبي إنه كان من الضالين. Sareng mugi Gusti ngahapunten pun Bapa umargi sayaktosna anjeunna teh ti antawis jalmi-jalmi anu salasar. ولا تخزني يوم يبعثون. Mugi Gusti henteu ngahinakeun abdi dina dintenan maranehna dihudangkeun. يوم لا ينفع مال ولا بنون. Dina dintenan harta banda sareng anak incu henteu aya manfaatna إلا من أتى الله بقلب سليم. kajabi jalmi anu dumehes ka Allah kalayan hate bersih. وأزلفت الجنة للمتقين. Sareng dicaketkeun sawarga kanggo jalmi-jalmi anu tarakwa. وبرزت الجحيم للغاوين. Sareng ditembongkeun neraka kanggo jalmi-jalmi anu salasar. وقيل لهم أين ما كنتم تعبدون. Jeung dicaritakeun ka maranehna di mana barhala-barhala anu kumaraneh bareto salawasna diaribadahan. من دون الله هل ينصرونكم أو ينتصرون. Nyaeta anu salian ti Allah teh naha maranehna bisa nulungan maraneh atawa nulungan maranehna sorangan. فكبكبوا فيها هم والغاوون. Prak nu disarembahna teh dijungkirkeun ka neraka bareng jeung jalma-jalma nu salasar. وجنود إبليس أجمعون. Pon kitu deui bala tantara iblis sakumna. قالوا وهم فيها يختصمون. Maranehna ngaromong bari jeung parasea di dinya. تالله إن كنا لفي ضلال مبين. Demi Allah, saestuna kaula sararea di dunia teh bener-bener aya dina kasasaran anu tetela. إذ نسويكم برب العالمين. Lantaran kaula sararea nyaruakeun arandika barhala jeung pangeran numur-beng alam. وما أضلنا إلا المجرمون. Jeung henteu aya anu nyasarkeun kaula sararea salian ti jalma-jalma anu baroga dosa. فما لنا من شافعين. Kukituna kaula sararea teh henteu boga nu bakal mere sapaat saurang oge. ولا صديق حميم. Jeung teu boga sobat dalit deui. فلو أن لنا كرة فنكون من المؤمنين. Kukituna lamun seug urang bisa mulang sakali deui ka dunya tan wande urang sararea teh jadi jalma-jalma anu ariman. إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين. Saestuna dina perkara anu karitu teh bener-bener kakandung ayat. Tapi kalolobaanana maranehna henteu ariman. وإن ربك لهو العزيز الرحيم. Jeung saestuna pangeran maneh teh
nya anjeunna nu maha gagah nu maha asih. كذبت قوم نوح المرسلين Kaum nu geus ngabohongkeun para rasul. إذ قال لهم أخوهم نوح ألا تتقون Nalika dulur maranehna Nuh nyarita ka maranehna naha geuning arandika henteu tarakwa. إني لكم رسول أمين Saestuna kaula teh rasul nu kapercaya pikeun arandika. فاتقوا الله وأطيعون Kukituna geura tarakwa ka Allah sarta masing taat ka kaula. وما أسألكم عليه من أجر إن أجري إلا على رب العالمين Jeung kaula moal menta upah ka arandika dina perkara ieu. Ganjaran pikeun kaula mah taya lian angin ti Pangeran nu murbeng alam. فاتقوا الله وأطيعون Kukituna geura tarakwa ka Allah sarta masing taat ka kaula. قالوا أنؤمن لك واتبعك الأرذلون Maranehna nyarita naha kaula sararea teh kudu nurut ka andika, padahal anu narurut ka andika mah jalma-jalma anu hina. قال وما علمي بما كانوا يعملون Manehna ngajawab, jeung naon atuh kanyaho kaula perkara saniskara anu kumaranehna diamalkeun. إن حسابهم إلا على ربي لو تشعرون Saestuna taya lian balitungan maranehna teh ngan di Pangeran kaula upama arandika saladar mah. وما أنا بطارد المؤمنين Jeung kaula moal ngusir kaum mukminin. إن أنا إلا نذير مبين Saestuna taya lian kaula mah ngan tukang ngawawadian nu tetela. قالوا لئن لم تنته يا نوح لتكونن من المرجومين Ceuk maranehna, lamun andika henteu eureun yeuh Nuh tan wande andika kaasup jalma-jalma anu dirajam. قال رب إن قومي كذبون Pok Nuh nyarita, nun Gusti Pangeran abdi sayak tosna kaum abdi teh parantos ngabohongkeun ka abdi. فافتح بيني وبينهم فتحا ونجني ومن معي من المؤمنين Umargi eta mugi Gusti maparin putusan antawis abdi sareng maranehna ku hiji putusan, sareng mugi Gusti nyalametkeun abdi miwah jalmi-jalmi mukminin anu nyarengan abdi. فأنجيناه ومن معه في الفلك المشحون Nya kami nyalametkeun manehna katut jalma-jalma anu marengan manehna dina kapal nu pinuh. ثم أغرقنا بعد الباقين Tuluy sabada kitu kami ngaremkeun jalma-jalma anu ditinggalkeun. إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين Saestuna dina perkara eta teh kakandung ayat, tapi kalolobaanna mah maranehna henteu ariman. وإن ربك لهو العزيز الرحيم Jeung saestuna pangeran maneh teh nya anjeunna nu maha gagah nu maha asih. كذبت عاد المرسلين Kaum Ad geus ngabarohongkeun ka para rasul. إذ قال لهم أخوهم هود ألا تتقون Nalika dulur maranehna
Hud nyarita kamaranehna naha gening arandika hante tarakwa. Inni lakum rasulun amin. Saestuna kaula teh rasul anu kapercaya pikeun arandika. Fattaqullaha wa ati'un. Ukituna gerat tarakwa ka Allah sarta masing taat ka kaula. Wa ma as'alukum alaihi min ajrin in ajriya illa ala rabbil alamin. Jeung kaula moal menta upah ka arandika dina perkara ieu ganjaran pikeun kaula taya lian anging ti pangeran numur beng alam. Atabnuna bikulli ri'in ayatan ta'bathun. Naha pantes arandika ngadegkeun wangunan-wangunan di tiap-tiap mumunggang gunung jadi tanda kamewahan arandika. Wa tattakhiduna masani'a la'allakum takhludun. Jeung arandika nyenan mahliga kawas arandika bakal langgeng bae. Wa idza batashtum jabbari. Jeung naha pantes upama arandika ngabales arandika sok nyiksa kawas jalma anu telenges turta bengis. Fattaqullaha wa ati'un. Kukituna gerat tarakwa ka Allah sarta masing taat ka kaula. Wattaqul ladzi amaddakum bima ta'lamun. Jeung gerat tarakwa ka Allah anu geus maparinkeun kurnia ka arandika ku saneskara anu kanyahoan ku arandika. Amaddakum bi an'amin wa banin. Anjeunna geus maparin kurnia ka arandika sato ingon-ingon jeung anak. Wa jannatin wa uyun. Jeung kebon-kebon katut sungapan-sungapan cai. Inni akhafu alaikum azab yaumin azim. Saestuna kaula inggis boh bisi arandika ditibanan siksaan dina poe anu agung. Qalu sawa'un 'alaina awa'awta am lam takum minal wa'izin. Maranehna ngajawab sarua wae pikeun kaula sararea mah boh andika nganasehatan boh andika jadi nu henteu nganasehatan oge. In hadza illa khuluqul awwalin. Taya lian nu kitu mah anging adat kabiasaan jalma-jalma baheula. Wa ma nahnu bimu'adzabin. Jeung kaula sararea moal pisan ditibanan siksaan. Fakadzabuhu fa ahlaknahum. Inna fi dzalika laayatan wa ma kana aktsaruhum mu'minin. Nya maranehna ngabohongkeun ka Hud duluy kami ngabinasakeun maranehna. Saestuna dina perkara anu karitu teh kakandung ayat tapi kalolobaanana maranehna hanteu ari iman. Wa inna rabbaka lahuwal azizur rahim. Jeung saestuna pangeran maneh teh nu maha gagah maha asih. Kadzabat Thamudul mursalin. Kaum Samud geus ngabohongkeun ka para rasul. Idz qala lahum akhuhum Salihun ala tattaqun. Nalika dulur maranehna Saleh nyarita ka maranehna naha gening arandika hanteu tarakwa. Inni lakum rasulun amin. Saestuna kaula teh rasul anu kapercaya pikeun arandika. Fattaqullaha wa ati'un. Kukituna gerat tarakwa ka Allah sarta masing taat
ka kaula. وما أسألكم عليه من أجر إن أجري إلا على رب العالمين. Jeung kaula moal menta upah ka Arandika dina perkara ieu. Ganjaran pikeun kaula mah taya lian angin ti Pangeran numur beng alam. أتتركون فيما هاهنا آمنين. Naha Arandika teh bakal diantep matuh di dieu kalawan aman في جنات وعيون. di kebon-kebon jeung di sungapan-sungapan cai وزروع ونخل طلعها هضيم. jeung di antara pepelakan jeung tangka-tangka korma anu ranggeyan buahna arambut cuy. وتنحتون من الجبال بيوتا فارهين. Jeung Arandika mobok bagian tina gunung-gunung kalawan maher pikeun nyieun imah. فاتقوا الله وأطيعون. Kusabab eta geura tarakwa ka Allah sarta masing toat ka kaula. ولا تطيعوا أمر المسرفين. Jeung ulah pisan Arandika nurut ka parentah jalma-jalma anu ngaliwatan wates wangen. الذين يفسدون في الأرض ولا يصلحون. Anu nimbulkeun karuksakan di ieu bumi sarta henteu ngayakeun karepeh rapihan. قالوا إنما أنت من المسحرين. Pok maranehna nyarita saestuna taya lian Andika teh ti antara jalma-jalma anu keuna ku sihir. ما أنت إلا بشر مثلنا فأت بآية إن كنت من الصادقين. Andika taya lian anging manusia biasa cara kaula sarerea cik geura tembongkeun mukjizat upamanya mah Andika di antara jalma-jalma anu balenar. قال هذه ناقة لها شرب ولكم شرب يوم معلوم. Pok manehna nyarita ieu teh onta bikang manehna boga bagian inumeun jeung Arandika oge boga bagian inumeun dina poe-poe anu geus ditangtukeun. ولا تمسوها بسوء فيأخذكم عذاب يوم عظيم. Jeung poma Arandika ulah ngagadabah eta onta ku kajahatan karana siksaan dina poe anu agung baka tumiba ka Arandika. فعقروها فأصبحوا نادمين. Tuluy maranehna mencit eta onta nya jadi weh maranehna teh jalma-jalma anu kaduhung. فأخذهم العذاب إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين. Nya ditibankeun siksaan ka maranehna saestuna dina perkara eta teh kakandung ayat tapi kalolobaanana di antara maranehna teh henteu ariman. وإن ربك لهو العزيز الرحيم. Jeung saestuna pangeran maneh teh nya anjeunna nu maha gagah maha asih. كذبت قوم لوط المرسلين. Kaum Lut geus ngabohongkeun ka para rasul. إذ قال لهم أخوهم لوط ألا تتقون. Nalika dulur maranehna Lut nyarita ka maranehna naha geuning Arandika henteu tarakwa. إني
لكم رسول أمين Saestuna kaula teh rasul anu kapercaya pikeun arandika. فاتقوا الله وأطيعون Ku kituna geura tarakwa ka Allah sarta masing taat ka kaula. وما أسألكم عليه من أجر إن أجري إلا على رب العالمين Jeung kaula moal menta upah ka arandika dina perkara ieu. Ganjaran pikeun kaula mah taya lian angin ti pangeran numur beng alam. أتأتون الذكران من العالمين Naha pantes arandika sapatemuan papada lalaki di antara lalaki di ieu alam. وتذرون ما خلق لكم ربكم من أزواجكم بل أنتم قوم عادون Sedengkeun arandika ninggalkeun bojo-bojo arandika anu diyugakeun ku pangeran arandika pikeun arandika malah arandika teh jalma-jalma anu ngaliwatan wates wangen. قالوا لئن لم تنته يا لوط لتكونن من المخرجين Ceuk maranehna saestuna andika upama teu daek eureun yeuh Lut tan wande andika baris jadi di antara jalma-jalma anu diusir. قال إني لعملكم من القالين Walonna saestuna kaula teh di antara jalma-jalma anu mikangewa kana laku lampah arandika. رب نجني وأهلي مما يعملون Nuhun Gusti Pangeran abdi, mugi Gusti nyalametkeun abdi katut kulawarga abdi dina sanes kanten anu kumaranehna dilampahkeun. فنجيناه وأهله أجمعين Duluy kami nyalametkeun manehna katut kulawarga sakumna. إلا عجوزا في الغابرين Kajaba hiji nini bojona di antara golongan anu ditinggalkeun. ثم دمرنا الآخرين Duluy kami ngabinasakeun golongan nu liana. وأمطرنا عليهم مطرا فساء مطر المنذرين Jeung kamaranehna kami nibankeun hujan batu. Nya kacida gorengna eta hujan batu nu ditibankeun ka jalma-jalma anu diwawadian teh. إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين Saestuna dina perkara anu karitu teh kakandung ayat, tapi kalolobaanana maranehna hanteu ariman. وإن ربك لهو العزيز الرحيم Jeung saestuna pangeran maneh teh nya anjeunna nu maha gagah maha asih. كذب أصحاب الأيكة المرسلين Pangeusi negeri Aikah geus ngabohongkeun ka para rasul. إذ قال لهم شعيب ألا تتقون Nalika Suaib nyarita ka maranehna naha geuning arandika henteu tarakwa. إني لكم رسول أمين Saestuna kaula teh rasul anu kapercaya pikeun arandika. فاتقوا الله وأطيعون Kukituna geura tarakwa ka Allah sarta masing taroat ka kaula. وما أسألكم عليه من أجر إن أجري إلا على رب العالمين Jeung kaula moal menta upah ka arandika dina perkara ieu. Ganjaran pikeun kaula mah angin ti pangeran numur beng
alam. أوفوا الكيل ولا تكونوا من المخسرين. Gera cukupkeun takaran jeung arandika ulah jadi ti antara jalma-jalma anu ngarugikeun. وزنوا بالقسطاس المستقيم. Jung gera nimbang ku timbangan anu camplang. ولا تبخسوا الناس أشياءهم ولا تعثوا في الأرض مفسدين. Jeung ulah pisan arandika nyoceng hak-hak maranehna saeutik oge sarta ulah pisan arandika ngaraja dewek nimbulkeun karuksakan di ieu bumi. واتقوا الذي خلقكم والجبلة الأولين. Jeung gera tarakwa ka Allah anu ngayugakeun arandika katut umat-umat anu ti heula. قالوا إنما أنت من المسحرين. Cek maranehna saestuna andika teh taya lian angin ti antara jalma-jalma anu kena ku sihir. وما أنت إلا بشر مثلنا وإن نظنك لمن الكاذبين. Jeung andika teh taya lian angin jalma biasa cara kaula sarerea jeung sanyana kaula sararea nyangka andika teh di antara tukang ngabohong. فأسقط علينا كسفا من السماء إن كنت من الصادقين. Cing geura tinggangkeun ka kaula sararea belahan-belahan ti langit teh upamanya mah andika di antara anu benar. قال ربي أعلم بما تعملون. Jawabna saestuna pangeran kaula langkung uninga kana saniskara anu ku arandika dilampahkeun. فكذبوه فأخذهم عذاب يوم الظلة إنه كان عذاب يوم عظيم. Cindekna maranehna ngabohongkeun ka manehna Syuaib duluy ditibankeun ka maranehna siksaan dina poean nu cedem saestuna eta siksaan teh siksaan poean nu agung. إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين. Saestuna dina perkara anu karitu teh kakandung ayat tapi kalolobaanana mah maranehnahan teu ari iman. وإن ربك لهو العزيز الرحيم. Jeung saestuna pangeran maneh teh nya anjeunna nu maha gagah maha asih. وإنه لتنزيل رب العالمين. Jeung saestuna Quran teh bener-bener diturunkeun ti pangeran nu murbeng alam. نزل به الروح الأمين. Dibawa turunna ku Ar-Ruh Al-Amin Jibril على قلبك لتكون من المنذرين. kana hate maneh Muhammad supaya maneh jadi di antara tukang ngawawadian بلسان عربي مبين. ku bahasa Arab nu jelas. وإنه لفي زبر الأولين. Jeung saestuna eta Quran teh bener-bener kasebut dina kitab-kitab jalma-jalma anu ti heula. أولم يكن لهم آية أن يعلمه علماء بني إسرائيل. Naha
kunyahoana ulama Bani Israel kana eta Quran teh henteu cukup jadi hiji bukti pikeun maranehna. ولو نزلناه على بعض الأعجمين Jeung upama eta Quran ku kami diturunkeun ka salah saurang ti golongan anu lain Arab, فقرأه عليهم ما كانوا به مؤمنين tuluy manehna ngabacakeun ka maranehna tan wande maranehna angger wae moal ariman kadinya. كذلك سلكناه في قلوب المجرمين Nya kitu kami ngasukeun kakupuran kana Quran kana hate jalma-jalma anu wangkelang. لا يؤمنون به حتى يروا العذاب الأليم Maranehna henteu ariman kana Quran samemeh maranehna nyaksian siksaan nu perih. فيأتيهم بغتة وهم لا يشعرون Nya tumiba ka maranehna siksaan kalawan dadak sakala sabot maranehna henteu saladar. فيقولوا هل نحن منظرون Pok maranehna nyarita naha kaula sarerea teh rek dibere tempo. أفبعذابنا يستعجلون Naha atuh maranehna bet menta supaya siksaan kami diburu-buru. أفرأيت إن متعناهم سنين Nya kumaha pamanggih maneh Muhammad upama kami maparin kanikmatan ka maranehna mang taun-taun. ثم جاءهم ما كانوا يوعدون Tuluy tumiba ka maranehna siksaan anu dijanjikeun ka maranehna tea. ما أغنى عنهم ما كانوا يمتعون Moal aya paedahna pikeun maranehna sanis kara anu dipinikmat ku maranehna teh. وما أهلكنا من قرية إلا لها منذرون Tapi kami moal ngabinasakeun hiji nagri kajaba leuwih ti heula aya nu ngawawadian ka maranehna. ذكرى وما كنا ظالمين Pikeun ngelingan jeung kami salawasna henteu dolim. وما تنزلت به الشياطين Jeung eta Quran teh henteu turun dibawa ku setan-setan. وما ينبغي لهم وما يستطيعون Jeung henteu sapantesna pikeun setan-setan mah da maranehna oge moal bari saeuy. إنهم عن السمع لمعزولون Lantaran maranehna nya-nya dijauhkeun tina ngadengekeunana. فلا تدع مع الله إلها آخر فتكون من المعذبين Kukituna poma maneh ulah nyambat ka Allah bari nyambat ka pangeran nulian. Lantaran kukitu teh maneh jadi ti antara jalma-jalma anu disiksa. وأنذر عشيرتك الأقربين Jeung gerawawadian kulawarga maneh anu pangdeketna. واخفض جناحك لمن اتبعك من المؤمنين Jeung sing handap asor ka jalma-jalma anu tarumut ka maneh Muhammad di antara mukminin. فإن عصوك فقل إني بريء مما تعملون Nya upama maranehna wangkelang ka maneh pok caritakeun saestuna kaula henteu nanggung saniskara anu ku arandika dilampahkeun. وتوكل على العزيز الرحيم Jeung masing takwa ka pangeran nu maha gagah maha
asih الذي يراك حين تقوم nu ningali maneh nalika maneh ngadeg salat وتقلبك في الساجدين jeung ningali paripolah maneh di antara jama-jama anu sarujud. إنه هو السميع العليم Saestuna anjeunna teh nu maha ngadangu maha uninga. هل أنبئكم على من تنزل الشياطين Naha maraneh hayang supaya kami ngabejakeun ka maraneh kasaha turunna setan-setan teh. تنزل على كل أفاك أثيم Setan teh turunna kasaban-saban tukang ngabohong turta nu galede dosa. يلقون السمع وأكثرهم كاذبون Maranehna nyebarkeun pangdengena ti setan-setan sarta kalolobaanana manehna teh tukang ngabohong. والشعراء يتبعهم الغاوون Jeung ari para juru syair teh diturut ku jama-jama anu salasar. ألم تر أنهم في كل واد يهيمون Naha hante kabandungan kumaneh yen maranehna di saban-saban lengkob liku-liku caritana teh luntang lantung sakacumplang sakacampleng. وأنهم يقولون ما لا يفعلون Jeung yen maranehna teh sok nyaritakeun saniskara anu kumaranehna sorangan tara dilampahkeun. إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وذكروا الله كثيرا وانتصروا من بعد ما ظلموا وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. Kajaba jama-jama para juru syair anu ariman tur tangalampahkeun amal soleh jeung loba nyebut-nyebut Allah jeung nu meunang pitulung sabada dikakaya jeung ari jama-jama anu darolim teh baris nyarahuan ka tempat mana maranehna marulang.